Ngalayat wargi nu nuju sakit. Halo guys, assalamualaikum. Dinten ayeuna abi diajakan ku bibi ngalayat wargi anu nuju teu damang atau nu nuju sakitnya meh raramean resepnya ngalayat wargi raramean mah benten jeung nyalira. Ta ieu katinggalieun ku bibi janten abi teh ieu teh lulumpatan dina tanjakan. Aduh ni asa ripuh. Kusabab abi mah jarang kaluar ti bumi nya, jarang kamana-mana, janten sok calik wae di bumi. Ari ayeuna kedah mapah tina motor bari nyorang tanjakan. Dipersingkat oge di perjalananana ta ieu abi tos dugi di bumina. Ta ieu abi nuju ngariung nya sambil ngobrol sareng nu teu damangna. Nu teu damangna mah ku abi teh henteu di video bilih nyeuselan komo tanpa seizin mah nya. Ta ieu abi tos bade uih deui. Teu lami nya ngalayatna soalna bilih hujan. Cuacana dinten ayeuna teh cerah tapi sorena teh osok mendung hujan. Janten buru-buru uih. Ta sebelum uih abi sareng bibi silaturahmi heula ka ibu kantin sakantenan bade jajan es kusabab haus sareng kangen jajanan es waktu SD. Soalna tos lami henteu jajan ka dieu nya. Dan teu lami oge abi di bumina soalna tos sore danten bade uih.